pergi jualan moal atau sama ya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya. Aduh ngan tetangga uing ngalukana cece 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 basoka. Aduh, Wilujeng Sumping di pagelaran wayang golek di dia mah aya bodor, aya piwuruk, aya carita pokona mah serba lengkap lah. Ari cek Mang Cepot mah kieu nya pepeling teh hirup teh ulah loba teh ngeluh. Mun loba duit ulah adigung, mun can loba duit ulah pundung. Sabab nu penting mah hate bunga, awak sehat jeung ulah poho ngadoa sakitu. Ayeuna nya sateu acan nalakon di mimitian, kuring aya pamenta saeutik pikeun nu can subscribe mangga pencet heula tombol subscribe na gratis teu kudu ngajual sangu teu kudu ngajual hayam komo deui ngajual ginjal mah tong hilap oge pencet like tuliskeun komen nu sopan terus share ka dulur-dulur babaturan jeung sasama pecinta wayang golek ku kituna seni budaya Sunda bisa terus hirup tur dipikaresep ku barudak nepikeun ka incu-incu urang geus ena mah kieu lah ulah loba teuing baceo. Hayu urang sami-sami nyaksian pagelaran wayang golek mugia kahibur mugia seuri jeung mugia janten ubar capek sanggeus sapopoe digawe wilujeng nonton sareng tong hilap subscribe hatur nuhun sadayana. Jelema siapa teh sada cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timbal ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang seripan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning aya nu leuwih euy
badai ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting ke naon rasana teh jabrig meureun teh kadenge ku yang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam laras kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teteh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah nya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang heeh wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya gen rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya
Ahmad pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka poe paketo aing mah lain geus poe paketo deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema lumpuh Yuni nya ge ya nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener oi iya ai ka-8 cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layoseun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tapnya ku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya aduh naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing
Cenah rukun Islam aya genep cek sia. Sia teh ngaruksak akidah. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet teh maneh lin. Sadet bener sia. What? Usik sia. Hayo. Kabengkek sora sia sok. Hayo. Kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tak, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah, euy. Tah. Ya anjir. Geus kitu urang ditu ilmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah. Sing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan eh. Kamana we karan sia we. Buat hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tah. Ya alo. Tuh, weh hai. Abdi ya tuh weh. Wah. Ini atuh. Aduh, ngeuna euy. Deng deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wait, tahan. Tuh, up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung beuti kotok dia jeung. Alah. What up? Ya kutung. Wait, ya up. Anjir. What ya? Aduh. What up? Aduh. Nah, sia teh jangan bibir aing wae. Atuh lain ditaki sia teh. What ya? Anjing. Ya up. Ya up. Well, ya tak ya kan iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh.
Aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Aduh. Ter 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 ter. Anjing. Tuh kejadian spektakuler emang. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Oli. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatot Kaca Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guruna teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Pancabraja dak curalit silaing teh karepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing Pancabraja cebrod ka dewek kusak kekerepengana cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut nyawa ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy layan wara deui teh mah nyaan euy ah ai kana wujud mah
notorogan sia teh ngadon-ngadupak eta teh jalan teh lega kajabat sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka tengah hampura ka aing hampura we pada sakitu oh aya hampura mah teu nyatena naon teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun tong ngahampura atuh moal prak mun belegu oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sa bapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sa bapana mah ada mongana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajagok hidup teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebatan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ayeuna teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring da malah ngagoler aduh kekerepengan da malah dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otakna nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing ka bejiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sia beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun dina taku ka aing teh geus usah dah ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis